Singkong. My name is Sampo. Kopi Energen. Anjir. Nah, iya produk nu kieu teh singkong. Lain talusnya lain. Nu kieu teh singkong. Nah, eta kopi energen. Ieu sampo. Ya uduna. Ieu teh kadaharan favorit urang lah. Waktu baheula ke di kampung. Ayeuna ge sih masih kan beuki. Soalna hampir sarua jeung sangu lah. Apal sangu? Enggak apa nasi. Alhamdulillah masih kene resep lah kana nu ka dieu. Soalna urang mah urang leuweung anu teu kabeuli hamburger duit gerpas ya. Goblok anjing. Oke, kita lanjut makan. Ini dia guys. Enak makan singkong. Mantap pokoknya. Mantap. Ini buatan istri di rumah. Mantap. Kopinya ini. Bismillah. Yang ketiga, ini dia tembakau si baru. Jadi kayak gini jangan selalu membeli rokok lah. Kali-kali rokok cap kuda, rokok namanya rokok cap kuda nu disebutna lada. Mau nyobain silakan, cobain aja di rumah. Begitu. Ini dari yang buka nanti kali baku kali tiru besi batu. Banyak sepatutnya. Mantap pokoknya. Bako cap kuda anu disedot hasilnya lada. Daripada daripada cap hayam beuki kotok. Mantap pokoknya. Oke. Sampai di sini aja. Jangan lupa like,